Yo awewe gelis len. Bogohon itu gi kaing gi cinta mati samodarna pokona mah ieu mah. Jadi ho. Asli yang manggi. Cek awewe na eta. Lain cik baturanana ngomong ka urang sih, cenah pejahkeun si itu bogoh ka aing cenah. Percaya na orang mah percaya. Wah, aja mah kitunya. Malahan nya aing ngepostna FB ge ye na FB. Manehna teh ngeleke bae. Ngeleke bae ieu. Angot lamun WA mah gi. Pokona mah mun cetan naon manehna teh. Ujug sok emot teh lope-lope nih gi. Jeung coba ge urang tak pernah nempo. Manehna nyetatuskeun ye beungeut urang gi. Cenah Mamas idaman cenah. Jadi ho. Anjing bener aing mah. Ya no eta mah jajanan maneh meureun. Yo malahan urang teh disaruakeun jeung artis sadigi nu kulitna bodas teh gi. Rebong. Oh, Raibong. Ya no. Asanya orang teh ari artis rebong kan bodas no nya. Asep ngaca gra maneh di mah boga kaca teu. Gra ngaca maneh ngeusideng tutung. Ngeunahna si anjing. Kejoan ya kalian. Heureuy atuh no heureuy ai. Lah. Wah. Aing mah gila boga bahan kitu ih. Belikan ambekan. Woi, hila jauh. Kamana tuh? Menirusuh. Budak ayeuna teu nyaraho etika. Liwat boro-boro punten ditanya teu nemalan. Mun jiga kadal pisan. Sia Mareno, sakitu ge terjadi ambak ning. Jadi budak teh. Yo. Jadi jalma mah kudu gede karumasan. Da urang teh jamat teu boga. Iya mah. Aing teh nyeri hate, Pak. Usi RG. Yo. Anak bapak disebut megang, hideung kan teh nyeri hate kumaha aing, Pak. Yo Ren, dengekeun nya. Abah rek ngomong ayeuna ka maneh. Keun bae urang dihina asa ulah jadi jalma anu hina. Naon anu mentak hina teh? Nya eta kalakuan anu goreng, no? Tuh bapak teh baturan sarwana. Budak teh nya. Aya omong kolot teh. Jol enek we. Woi, hila jauh. Kamana tuh? Bulak balik wae. Lain kitu ngalin nu rumah budak teh. Woi, RG. Naon, Mang? Eta balad maneh si hileud jauh. Aya masalah naon sih? Jadi kunaon, Mang? Eta geus dua balen liwat. Jiga kadal. Boro-boro punten atawa nanya. Ditanya ku aing teh nemalan deui. Oh, jadi kieu, Mang, caritana yo. Kumasinya ngomongna teh. Ya atuh tinggal ngomong we teh kunyuk. Yo, kieu cenah. Si Reno teh sewot cenah ka Mang Gojali teh. Cua cenah ka Mang Gojali teh. Pedah naon? Atuh teuing Mang sewot pokona nempo Mang Gojali teh cua geuleuh cenah. Nempo Mang Gojali teh juga teh ucing nempona teh. Amun teh papanggih Mang Gojali cenah dikepret ngabul bolak-balik cenah gitu. Kencak atuh. Heeh, kencak atuh Mang. Alah sia nu balik eta si hileud jauh ngomong gitu. Bener Mang yo. Urang saksina Mang. Biasa we atuh. Timbang aing nyeri hate raheut hate aing ku si RG mending aing ngaena mawang hees. Aduh. Woi, hileud jauh. Sia majar geuleuh ka aing, heuh? Sia majar cua ka aing, heuh? Naon nih, Mang? Majar cenah sia teh nyuni podol ka aing, nyuni tai ka aing. Majar sia cenah lamun nempo aing asa nempo tai ucing anu namuyak, anu basuh, anu bieu, heuh? Cik saha, Mang?
Cek si RG biar ngomong, majar cenah maneh hayang ngepret aing lain kolot cenah kencak katuhu. Sok ngepret sok. Heh? Mang ya, urang keur geuleuh ka si Ergi, dendam urang teh Mang. Dendam pedah naon? Aing mang nyeri hate ya, rahet hate aing mang ku si Ergi teh. Mantak aing ngaliwat ka imah Mang Gojali teh aing keur galau, lain geuleuh ka Mang Gojali ieu. Rahet aing pejakeun disebut pegang jeung hideung mang, yeuh nyeri hate urang teh mang keur galau. Balik maneh. Malek mang ya orang geus nyeri hate mang. Geus mah dihina ayeuna dipitnah deui anjing goblok si Ergi goblok nyeri hatena aing raheut ku si Ergi hate aing. Ngarti aing ayeuna mah. Goblok si RG ngadukeun nya. Mang lah kebugan. Aduh, aing bekir yeut. Ngapan? Ka mana? Arek tangan si Reno. Ampun. Ye, karuhan si Reno teh keur frustasi. Kunaon? Kapan tas dihina ku nu ngaranna si RG. Aduh. Ampir-ampiran si keneh yang ngadahar autan. Tapi aman. Wah, budak teh. Aman, ayeuna mah untung aya urang. Ayeuna geus dikondisikeun. Ayeuna mah geus stabil mentalna. Aman, ayeuna mah tenang. Kari-kari si RG ayeuna anu geus bener-bener ngahina. Ceunah mah ye. Nu ngaran Kumaha? Nu ngaran ngahina si Reno teh ceunah. Majar ka si Reno teh ceunah nya anak nya bapak sarua tololna. Aduh. Sarua belegugna. Eta si RG. Sarua goblokna ceunah kitu. Budak ke si RG. Awas ku aing RG sia. Tangan ku aing si RG di mana? Kudu nyieun perhitungan mangga baneta. Arek ayeuna mah aing mah. Oh, di mana ayeuna? Atuh teu nya di ditu meureun biasa. Tangan ku aing ayeuna. Ayo, sia. Cang ku aing di leuweung sia. Wani-wani ngahina ke keluarga aing sia ku pasti aja budak aing ka bapawa goblok teh. Tuh, ya ku aing siksa di ku aing. Ulah ditalian Mang. Ajon aing mah. Mana sia teh? Ini Mang, ditalian, Mang. Goblok teh goblok teh. Mau ditalian Mang. Wah, ini harapkan kalau kok buang si anjing. Sieun Mang. Ya teh. Sieun Mang. Oh. Coba tereng maghrib. Burik. Oh, Sieun. oh. Sieun. Oh, pada teh burit. Mang sieun Yang Mang. endong sapetingnya di leuweung heuh. Mau. Ku aing tinggalkeun. Adieu, tuh. Tuh. Ih. Mang sieun. Mang. Sieun eta naon?